juga geus beres. Aya kene Bu, aya kene. Gimana jorang saeuti? Bae jorang. Bae buka. Rada jorang gitu anu sarawin mah rada jorang. Nah, terus jelema-jelema anu menang kabagjaan teh ibu geuningan teh waladina jeung jalma-jalma hum ari ieu ladina lipuruji kana pirang-pirang parjina eta si jalma eta apiduna anu ngarajna ngajaga eta lagi ngajaga ngaraksa bu apa Parji dan bonggan dan bongganna bu apa Parji apa dan bongganna ai Parji mah cek abi mah lain kieu Parji teh cek abi mah para nya di luhur aya para lolong gitu di belah kiri di belah kanan tengah-tengah teh aya nu bolong nah begitu eta teh naon Arji cek abi mah para di sisi nya tuh narasi nama narasi itu si sama gua narasi punya bau narasi narasi ibu ibu sebelumnya ngamuan waladina jeung jalma-jalma jadi mah jalma anu menang abagtian teh jadi bagtian teh hum ari ieu ladina dipurujihim kana parji-parji ladina eta hafiduna anu ngaraksa anu haromi tin haram tuh akhirna geuning punya ngabuka salaki jeung pamajikan anu bagi anu ngabuka pamajikan buka salaki halo bebek jeung aya nu ya teman gitu anu dosa ibu dosa apa dosa ingat mati orang teh bakal maut lain bebek wae cuma hai bebek apa magana rapa ibunya nyenang karare itu teh karara ulang sampai ka terlena pun karare itu ibu tadi kudu ngaraksa jalma-jalma anu pagjama bisa ngaraksa parcina cina haram cina haram teh jadi lain bagian anak dibikeun 1000 geuningan jelema ayeuna ibu 1000 geuningan kalau yang kari teh 1000 sakumaha apalah pokona mah dak 2000-an buruk wae alam buruk dituangna alam ieu dagang itu udah ngaruksak ka diri ngaruksak anak atuh turun bu tinggal di teruskeun bu jadi jelema anu menang kabagyan teh hiji jelema anu salat teh khusyuk kadua jelema teh anilang jadi ngabalieur tina gaprahnya pagawean anu teu aya faedahna anilang teh pagawean gaprah dari geuning sok aya marahin gapreh kan kitu nya di urang teh gapreh main gapreh buktina wono manfaatna mending hari rika sholawat wes aya remi gapreh ieu aya mah ya ngaji remi gapreh wis ngaji itu remi yang berbaturan apa remi geuning aya as gitu as kosong apa pasti aya hiji keriting dua keriting nya teruskan bu anu sok main mah apa ngartikeun tah jelema anu meunang kabagyan teh jelema anu ngajaga parjina tina kaharaman teu meunang kasentuh ku batur 1000 bahaya ai jeung salaki mah bu salaki pamajikan atau wae eta mah
ada di luhur misalkan ya ibu teh kina dihanap si bunga jorang wae jorang mah kapan aya ranjang teh 2 tingkat ranjang teh 2 tingkat si teh luhur ya contohan ranjang teh 2 tingkat ya abi mah ibu apa nang sok ngajak ari pemajikan teh abi mah berdiri luhur sok we ada hanap urang mah aya bukan ayo situ geus kaliwat malam jumahanana ya Allah kali aduh ibu kumaha nya tukang kitu ibu lah kebiasaan saat pemajikan baik ieu mah lajang kayak 2 tingkat ibunya esok aja Pak abi mah berdiri luhur sok wae gitu nya apa dihanap ya di luhur 2 tingkat tuh ibu makanannya gitu wae banyak salah pemajikan dan anak-anak tah ibu cenah meunang kabagyaan teh hiji balikan deui jelema anu usul dina salat kadua jelema anu ngajaga katilu jelema anu ngabalieur dina pagawean anu guna tah ila ala azwajihim tamunang ibu kecuali ka pirang-pirang bojona tepai pirang-pirang bojona ya salaki ka pamajikan tepai da ali dina nanti pura-pura yuma dengan awewe seperti kebon tepai ya pula laki lebih ngumpul lah jadi awewe mah seperti kebon ibu ada di rumah-rumah ibunya ada di siaran toh iya tah ibu tah siaran naon ieu tah bisa kuku teu wae ibu ya Allah ya kali jalan di ieu tah jalan siaran dengan naon siaran jika mah dan pemajikan mah seperti kebon terus kan bu aya keneh di rumahnya salat naon salat anu pangna diheulakeun ari salat teh ibadah anu nomor hijina karena sing saja mah anu tinggal salatnya ninggalkeun salat eta teh jelema anu ngarusak Islam hadisna teh bu as-sholatu as-sholatu iman dudin ari sholat teh eta tiangna agama waman aqamaha pakon aqamaddin maka teman-teman non nganegangkeun atawa ngadegeun eta si jalma adin kana agama sholat disebut dengan agama lamun urang sholat jelema sholat ciri-ciri nanti jelema anu ngadegeun agama waman tarokaha jeung sing sajalma anu ninggalkeun hakana eta sholat pakon hada mati maka teman-teman eta si jalma teh ngarusak agama ngancurkeun agama kan rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 muat kali-kali jelema anu intina ibadah salat ditinggalkeun bu rek kumaha jadi agama Islam tegakna gali runtuh agama sampai aya bangunan lamun teu aya tihang kumaha ibu runtuh hancur mata ibu ka urang kali terus ka urang kali urang kudu bisa ngajak sholat kudu bisa urang kali urang teh so kumaha cara menang di Allah da budak ayeuna mah ibu sabenerna mah omongan mah asup-asup tapi wah nya uswah hasanah teh nya contoh anu sae mun urang jang kana sholat
Ya, ari manehna geus ada cicing we. Dan kalau bagi aing teh geus ada geus salat. Kayak ada wan makan. Itu kudu nama pas alat teh luar salat. Nanti deh. Alhamdulillah semuanya. Oh. Hiji deui lah. Hiji deui, bari juga.